Nah itu wargi di simpuring mah sebatnya teh jukut pahit tuh. Mari main no komen pan. Ang cina mau naonnya doma meureun nyeri beuteung di paraban jukut pahit. Simpuring upload gede video jukut koneng parjo nyebat mau nyeri beuteung ah. Salaras nama warginya menurut simpuring mah. Makanya asa tanggal gitu ari maraban doma nu ieu nyeri beuteung itu nyeri beuteung moal pek di paraban ieu. Dan nu sararesna nama nu kaalaman ku simkuring pribadi mah naon teh faktor nyeri beuteung mah sanes kana juku tungkul warginya biasa nama tina cara penyajian cara masieun parab ka doma biasa nama ngararitna enjing keneh ibunan keneh eta teh da jukutna naon ya di arit enjing keneh mah ibunan keneh mah anger bakalna teh nyeri beuteung henteu simkuring malah nu kieu kalau dibudidayakeun simkuring ieu diplak ya kenging melak wargi teh kenging melak terus dipupuk ku tai doma na ya hasilnya seperti itu alhamdulillah. Nah gitu warginya pokoknya mah ke wargi-wargi simkuring tekeng hilap semangat lah.